Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun banjir getih di mumunggang pasir, biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka ampun. Akhirna Nyi Maya ngoceak bari badana langsung ngagedebut. Ku kitu teh mah. Aria teh lain pitandingeunana. Memang tingkat pangabisana jauh naker tinggaleunaana. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Geus kitu mah kakara karasa. Mana ari jadi jelema teh teu hade lengus adigung. Aria satengah ngagarendeng. Bari sajongjongan mah neuteup nu keur ngudupung bari gegerungan. Alah, montong kurang ajar sia anak aing, dasar setan. Ujug-ujug kadenge nu ngagorowok nu tayalian ti Ki Ardasim. Ngajak lahaloho kapelawah dinya nu maksudna deuk nyusulan menjadi anak. Aria ngaranjug bari ngagentak manehna malik. Orokaya Ki Ardasim geus nyampeuk manten ngabarengan gempuran beureup-na. Puguh we ari cedak we cukang irungna pisan kabentur ku peureup buleud. Mangka tanaga Ki Ardasim harita teu sirikna ditaker kabeh. Aria ngagerung bari badana ngageblag ka tukang. Sarta samemeh manehna bisa ngawasa dirina. Gempuran peureup Ki Ardaim nu sabelah deui geus nyabrut manten nu dibarengan ku tunjalan tuurna ngabeset ruangan. Ku kituna geus teu bisa ditarekahan deui. Blak bae manehna ngabebengkang. Jeung aing deuleu lawan sia masyadaan. Ki Ardasim ngagantawang. Bari renghap ranyug napasna ngahegak. Ku kitu teh mah pangaruh amarahna nu jojol ngabebela. Aduh, montong ngabongohan deuleu. Aryana malang bari ngagentak manehna hudang. Tapi kakara oge ngajurung kunung. Ki Ardasim nu memang amarahna geus teu bisa dikadalikeun deui. Ngagentak manehna ngajorelat bari nyamberkeun dampal sukuna deuk ngagempur ika burung. Kan bae Aria teu gampang-gampang bisa digadabah. Manehna kagentak ngaragrageun badana ngagunakeun pasangan depok. Bari leungeun katuhuna geus diheumbatkeun deui. Dipake ngabajeg cecekolan. Orokaya Ki Ardasim oge teu kurang-kurang cingeusna. Manehna rikat narik deui dampal sukuna. Bari langsung ditojerkeun kana taneuh. Pelesat manehna ngagenjotkeun badana ka luhur sarta dampal suku kencana langsung dijejekeun ka handap. Ku kituna teu salah deui cedak bae ngagempur sirah lawan. Aduh, Aria ngagero deui sarta badana nepi ka ngarempeyak. Sedengkeun Ki Ardasim ngagentak ngagejelik deui kana taneuh. Montong ngaguik sia. Ki Ardasim nyorowok. Bari paparahna mah deuk mindo narajang. Barokaya Aria lain deui kesitna. Memang manehna teh
lain mangrupa lawan enteng. Harita keneh oge ngagentak ngajaul kaluhur. Bari dampah suku katuhuna ditejehkeun kagigir. Cedak teu salah deui ngagempur kana sirah Ki Ardasim anu harita memang keur nyampeuk deuk ngalakukeun gempuran susulan. Ngan nyaeta ku Arya eleh rikat nu antukna Ki Ardasim kudu ngarandapan sirahna kagempur ku dampal suku. Mayar hutang kesilah. Arya nyorowoh bari ngahehe. Montong cecengiran sajurig. Dibabak saku aing cacapek teh. Ki Ardasim bari terus masang kuda-kuda. Geus kitu kerelat manehna luncat ngabarengan gempuran pereupna. Hehehe. Paling-paling oge sungut Andika. Nu bakal dibebekkeun teh. Arya nembal sarta saeutik oge manehna teu ngejat. Kerelat dampal leungeunna mata ngagunakeun gerakan saptagiri. Tuh, perep Ki Ardasim ditahan ku dampal leungeun. Aduh. Ngagarona mah Ki Ardasim bari leungeunna kekerepengan. Ceregjeg manehna mundur kasurungkeun ku tanaga nu karasana sataning gajah. Hehehe. Nah bat epes mer kisilah. Arya terus-terusan ngahehe. Srog manehna maju ngagunakeun jalan jero. Sabrut we. Perep kencana ngadius deuk ngabentur cukang irung. Ki Ardasim teu nembal, tapi rikat manehna jingkrak gelat. Dampal suku kencana mata kagigir. Cedak. Pigelang leun Arya dihanca ku gempuran dampal suku. Najan teu parna, tapi lumayan tumrapna ka Arya matak ngerepeng oge bari badana ngabangkieung. Hehehe. Coba gerecas ngiran deui dulu. Ki Ardasim ayeuna anu ngahehe. Bari sabrut we peureupna digempurkeun. Meungpeung nu jadi lawan tacan sayaga bener. Hehehe. Jamak we deuleu sakieu mah. Asa diusapan ku anak Andika. Arya na malang. Najan kaayaan badana keur nyanggeyeng oge. Rikat manehna narik suku kencana ka tukang ngabarengan gerakan rawe rantas deuk ngahanca pigelang lawan. Tapi Ki Ardasim cukup ringeus. Ngagentak manehna narik deui leungeunna sarta maksudna mah deuk terus ngajorelat ka katuheun nu jadi lawan. Rokaya gerakan rawe rantas sakilatna kerobahna. Nu saterusna jadi nyebrut kagigir ngagunakeun gerakan timpug miring. Nu tumrapna ka Ki Ardaim kapaksa kudu ngaregog. Tapi sabot kitu ngagentak Arya ngasupkeun suku kencana ngagunakeun jalan jero ngarodon jeung gerakan perep kencana. Tuh, perep Arya sagemblengna neumrag dada. Tapi sakali ieu mah daya tahan Ki Ardasim cukup oge matak ngagetkeun. Kuda-kudana tetep namleg pageuh ngan ukur badana we ngadengklang ka tukang. Malah satuluyna strog we suku katuhuna diasupkeun ngagunakeun jalan jero. Ngabarengan nyebrutna perep katuhu deuk ngadagor palipisan. Tapi Arya rikat ngajorelat ngagunakeun gerakan oragibung kuliwan katukangeun lawan. Bari perep katuhuna langsung ngadius deuk notog punuk. Rokaya Ki Ardasim cukup ringeus. Kakara ku hiukna oge geus karasa aya nu nebak kana punukna. Ku kituna rikat manehna robah kuda-kuda ngageser ka belah kenca. Geus kitu kilak manehna malik nyerong atuhu kira-kira 45 derajat. Ari malik ari lol perep Arya ngegoblos poos malagrang hareupeunana. Geus teu antep parah deui. Heat deus. Dipapag ku teunggelan kedet leungeun kenca. Sedengkeun leungeun katuhuna rikat ngadius deuk ngagempur careham Arya nu beulah kenca. Ngan bae Arya teu eleh kesit. Memang bener pigelang leungeun katuhu mah geus teu bisa disalametkeun. Kabeunangan ku teunggelan kedet lawan. Tapi harita keneh oge ngagentak dilelepkeun. Kilak manehna nyerong enca srog maju. Gerakan suku ngarodon jeung gempuran leungeun kenca ngagunakeun jurus pancatunggal. Puguh we tumrapna ka Ki Ardaim. Rada gugup oge. Manehna terus ngabalirkeun beungeutna bari satekah pola nakiskeun leungeun katuhuna pikeun ngagagalkeun gerakan jurus pancatunggal. Memang salamet. Genggerongna
teu kabeunangan. Rokaya gempuran siukatuhu Arya geus teu bisa disinggahan deui. Ngagetruk nyatok kana gado. Disusul ku sodokan perep kenca ngunjal hulu angan. Tuh, Ki Ardasim ngahanyu. Sanggeus kitu, Arya nyusul tepus ku tenggelan kepeng. Heat, dua dampaleungeunna meta. Cedak. Sirah Ki Ardaim palebah puceulina. Palebah puceulina pisan beunang kagempur. Tuh, ditimbah deui ku tunjalan tuur ngepeset hulu angan. Tobat. Akhirna Ki Ardasim ngoceak. Bari badana langsung ngarumpuyuk. Berubah manehna namru. Legit budi ilang daya ngejehjer teu inget. Mun teu katemong renghap napas mah geus moal anu nyangka nyawan keneh. Tepupu gua tuh kolot-kolot teh kurang wiwaha. Matak naon nanyakeun heula. Ulah ujug-ujug narajang. Arya ngagerendeng bari neuteub kanu keur ngajehjer. Geus kitu heg manehna ngalieu ka palebah tempat nyimaya tadi. Tapi tetehla geus eueuh. Tadi oge ngabelecet sabot Arya padungdung keneh. Pangna ngejat teh maksudna deuk menta tulung ka tatangga-tatanggana. Lantaran nitenan galagatna geus bisa ditangtukeun yen bapana teh moal tahan. Puguh kumanehna sorangan karasa wewesen lawan teh kacida beratna. Ngan lantaran tatangga-tatanggana teh patarenggang dina ngabejaan teh teu bisa sakaligus. Kukituna jadi ngalobahkeun waktu. Ngabrulna deuk mere bantuan teh nu galungan geus lekasan. Tumerapna ka Arya barangret manehna mireungeuh nu ngabrul. Teu sirikna sabedogna. Lain deui ngaranjugna. Puguh maksud tadi oge. Lain ngahaja-haja deuk ngajalankeun ributan. Pangna tadi ngalaman patelak jeung Nyimaya ge dumeh we. Manehanana dipiheulaan, dibentur carehamna. Kukituna geus teu mikir panjang deui. Bolecet bae. Arya ngejat ngagunakeun jalan urut tadi. Sedengkeun abrolan Nyimaya ngan ukur bisa ting corowok. Bari ngulang-ulang bedogna. Sawareh ngegentak muru Ki Ardasim nu harita masih keneh ngajehjer. Teu ngalobakeun di pamola. Regiang we Ki Ardasim direrenjang pada mayang. Kabeneran ari nepi ka imah. Arinya manehna lilir tina kapaehan. Lain deui ngarasa kagetna geus diriung-riung di tengah imah. Malah birum sih mah make ngabangik sagala. Menghariwangkeun kanu jadi salaki sieun katutuluyan teu bisa katulungan deui. Lain, nakumaha tadi teh mimitina Ki Daim. Nu saurang nanyakeun, hayang nyaho asal usulna pangna reributan. Kuring sorangan oge teu nyaho ari mimitina mah. Lantaran kasampak teh keribut jeung si Nyai. Alusna teh ari si Nyai ngajongkeng, kuring ngarongheap kadinya. Uguh maksud oge ngahaja deuk nyusulan pun anak. Ki Ardasim bari nguniang. Red manehna ka Nyimaya. Oh, jadi mimitina mah ribut jeung Nyimaya. Manehna oge ngareret ka Nyimaya. Sumuhun Mam. Tuyahan lagi teh. Ujug-ujug ngaganggu. Nyimaya mere katerangan sakadarna. Wawuh kitu jeung jelmana. Nu mawi henteu Mam. Kana ngaranna? Cenah mah si Arya. Duka ti mana lembur nama? Si Arya. Nunanya beri kerung. Sumuhun Mam. Udah gak gitu Mam, kamanehna. Nyimaya saterusna nanyakeun. Lantaran katempona nunanya teh terus ngahulang bangun nuker nginget-nginget. Henteu.
Jangan eta we mata kagetna teh. Ari ngaran alus tapi kalakuan kawas euwah-euwah. Bet cirigih ka awewe. Sanes cirigih kitu mah kurang ajar. Nyimaya nempas. Nya, kurang ajar. Nah urang mananya? Manehna terus ngahulang deui. Pantasna teh kaasup nu ngamusuh kajang anggana. Ki Ardaim ngebrehkeun pamanggihna. Kituna teh sakadar dipaparah, tapi kanyataanna mah kapan teu mencog. Tiasa janten bah. Nyimaya ngahaminan. Ukur tuturut muning kana pamanggihna nu jadi bapak. Jang angga teh. Nah loba musuh kitu Ki Ardaim. Nu saja niru biung nanyakeun bakuna mah ngeuyeub-ngeuyeub obrolan. Ya, sakaterang kuring mah musuh jang anggana mah ngan saurang. Nya eta jenatna si Barong. Ai pangna ngamusuh, dumeh pamanggala nya eta abahna jang anggana. Kapan maotna teh ditandasa ku si Barong. Jadi mun ayeuna kajang anggana loba nu ngamusuh teh. Nya kitu teh awe meureun. Amuratel tatalepa. Maklum si Barong teh kasebutna kapala begal. Ya bagus tangtu loba usung esangna. Tah bisa jadi kitu Ki Ardaim. Ongkoh deui satungtung manusia can bisa ngadalikeun tekad ucap lampahna mah. Kaributan di alam dunia teh moal aya sudah nah. Nu ngeuyeub-ngeuyeub obrolan teh ngebrehkeun pamanggihna. Nyakseni. Bener kitu pisan Ki Ohim. Ki Ardasim ngahaminan bari ungut-ungutan. Kanca dangu lantaran katempona Ki Ardasim teh geus cenghar deui. Teu kungsi diladi oge. Sakur tatangga-tatanggana terus bae budal. Baralik ka saimah-imahna. Bari sajajalan recok nyawalakeun anu cikeneh karandapan ku Ki Ardasim jeung ku Nyimaya. Sedengkeun Ki Ardasim sanggeusna semah-semahna baralik. Manehna terus we ngagelendut mapatahan Nyimaya. Bakuna mah ulah ngahajakeun teuing kaluar ti imah. Perkara nu kajadian cikeneh teh kudu dijieun eunteng. Lantaran jelas pibahayaeun teh teu kurang-kurang. Sok mustahil. Upama eta kajadian teh taya buntutna nu kapapanjangan. Saena mah hari teh abahna kedah enggal-enggal dibartoskeun kajang anggana. Pilih leres. Nu tadi kungsi ributan teh musuhna jang angga. Pilih manehna kabongohan. Birum sih ngasongkeun saran. Nya puguh we. Tapi engke we ari manehna aya ka dieu. Ongkoh mun aya jalma nu tadi teh musuhna. Jang angga oge piraku we teu caringcing pageuh kancing sarta saringsat pageuh ikat. Ngan nu puguh urang kudu kacida ati-atina. Bisi manehna datang deui. Mangka-mangka wewesena geus karasa kacida beratna. Ki Ardasim bari terus ngahulang. Nginget-nginget deui kajadian tadi. Lamun seug teu kaburu daratang tatangga-tatanggana tangtu manehna bakal binasa. Kitu anggapan Ki Ardasim harita. Sama sakali manehna teu nyahoeun yen pangna ribut jeung Nyimaya teh sanyana mah dilantarankeun ku rasa mokaha. Kanca dangu sadayana. Waktu Wiraboma mentas riributan teh jeung Bahladuni. Tekung sirila deui oge manehna ngabalenyang ka Bantar Ujeg. Popoyan Kabah Mujahid yen aya dedengkot kahot nu ngakalakeun ka anggana. Disebut dedengkot kahot soteh. Pedah wewesena kanyahoan sakitu beratna. Wiraboma sorangan sasatna
sasatna teu mampu nandinganana. Ya sababna pangna buru-buru dibejakeun kabah Mujahid ngarasa hariwang bisi anggana kabolosan. Bari teu poho diterangkeun saha-sahana cenah nurutkeun pangakuanana mah manehna teh guru Sutajaya jeung Surabonang. Ngaranna Bahaladuni nu maksudna deuk males kanyeri ka anggana. Kitunya Kiboma. Atuh kudu buru-buru ki anggana di bejaan ka itu kajibulan. Euleung lamun eta nu ngaran Bahaladuni teh terus maluruh ka Cibulan. Ya geus tangtu bakal disanghareupan ku Patirtaguna. Bah Mujahid lain deui ngarasa hariwangna. Lain teu percaya kana pangabisana, tapi ngaran-ngaran ka incu lain deui ngarasa deudeuhna. Wah, janten kedah diwartoskeun ka Cibulan, Bah. Wiraboma negaskeun. Oh, nya kitu. Ngan soalna saha nu kudu initna. Perkawis ka Cibulan mah sawios atuh kukuring we teu nanaon. Wiraboma ujug-ujug nyanggupan we. Da ku Kiboma gitu. Oh ditah we atuh anu sejen. Bade kukuring we. Ongkoh tosono di ka Patirta. Wah kitu hade atuh. Kira-kira na deuk init. Enjing we panginten margi kedah wartos heula ka Kidipa. Bakuna mah bisi manehna hayangeun milu. Lantaran taya deui kaperluan sajena, harita kana oge Wiraboma geus balik deui ka Bantar Ujeg. Sadatana ka imah deuk we bebeja ka Kidipa, yen isukan deuk terus ka Cibulan pikeun ngabejaan anggana. Teu salah tulupanana. Kidipa mani haripeut hayangeun milu. Atuh isukna rebun-rebun keneh oge. Beral we mariang deuk ka Cibulan. Alusna nyimpang heula ka Cikuda. Ku kitu teh mah perlu kasambut sunat kalampah. Goreng-goreng oge Ki Ardaim teh pimitohaeun nu jadi incu. Kurang hade lamun teu sambian didatangan. Ari deuk Wiraboma nyarita ka Ki Ardaim. Yen manehna katut Kidipa deuk manggihan anggana ka Cibulan. Bogu we. Lain deui Ki Ardaim ngarasa kagetna. Lantaran anggana katut nuduan teh di Cibulan teh geus baralik. Bari pok sakalian ku Ardaim dibejakeun. Yen anggana teh guguruna geus tutug. Ku tanjang angga teh geus baralik. Nada kalemah putih mah teu aya. Wiraboma pok-pokanana pinuh kakaget. Mun bah, parantos maruli. Moal lepat deui lah tang tos nyarimpang heula ka wado. Yah, bisa jadi. Ngan nun tadi teh nyimpang heula ka dinya nya Kidipa. Wiraboma bari ngaret ka Kidipa. Muhun. Saya nawe atuh urang teras we ka wado mah. Nya puguh we. Kapaksa we ye ka Cibulan mah dibatalkeun. Mun teu kacida pentingna. Mangka-mangka ka Patirta teh geus kacida sonona. Wiraboma bangun nu hareneg ka bina-bina. Sanes, nah bade aya naon gitu. Kajang anggana teh. Ki Ardaim nanyakeun, baguna mah ngarasa penasaran. Naon sababna pangna disusul-susul. Pugu nya eta aya penting Ki Daim. Bari satuluyna mah darak-darak we ku Wiraboma dicaritakeun sabab-sababna. Ya eta tuh Pak. Pan kadia oge waktu kamari ieu aya nu gaduh ributan. Mung nu kadia mah budak ngora keneh naker. Ki Ardaim oge saterusna
ngadongengkeun naon-naon nukung si karandapan kumanehna. Tetela anak itu mah. Pihak urang teh dilingkung ku musuh-musuh ngabahayakeun. Yah, permisi atuh Ki Daim. Sanes teu sono kaula teh ngan nyaeta. Jang anggana kudu buru-buru di bejaan. Saterusna Wiraboma pamitan deuk neruskeun lalampahanana ka Wado. Bogo, sonona keneh mah nataku. Tapi nyaeta lantaran kacida perluna. Geus kitu mah, buru-buru we pamitan ka Ki Ardaim. Atuh Ki Ardaim teu bisa ngahalangan. Memang kumanehna oge kaharti yen anggana teh kudu buru-buru di bejaan. Kuhituna teu talangke deui beral bae Wiraboma jeung Ki Dipa arinit deui ka Cikuda, langsung ngajugjug ka Wado. Kanca dangu sadayana harita teh saduloh. Kaayanana geus sabiasa deui ayeuna mah. Manehna geus nyahueun yen imahna Amujunah geus dipindahkeun. Kukituna manehna geus nyahueun deui yen anggana katut nuduaan aya di Wado. Ngan alusna pernahna rada anggang ti imah manehanana. Tapi cukup bisa dikanyahokeun gerak-gerikna. Ngan cilakana boh manehna boh Arya ayeuna teh teu bisa liar sama mena. Da geus tangtu bakal kanyahoan ku pihak anggana. Jadi teu perlu teuing mah tara kaluar ti imah. Pikeun Arya mah kacida mata kalumaneunana. Bakuna mah manehna masih keneh ngarasa panasaran ka anggana. Tapi deuk dilaksanakeun teu kaidinan ku saduloh. Lantaran geus tangtu bakal kanyahoan ku tatanggana. Dina seusehanana geus tangtu tatangga-tatanggana teh bakal biluk ka pihakna Amujunah. Waktu Wiraboma jeung Ki Dipa daratang ka Wado, ku saduloh geus kanyahoan waktu arasupna ka imah Amujunah. Kukituna geus cope sangkaanana eta nuduaan teh tangtu komplotanana keneh anggana. Oge dina waktu baralik deui terlepas tina inceran. Malah pikeun Arya mah jadi ngarasa bungah oge. Lantaran anggana katut nuduaan marilu bebarengan. Jadi asa aya kasempetan pikeun ngalaksanakeun maksudna. Anas eta anggana loba baturna. Saeutik oge teh jadi pikiran. Lantaran manehna geus ngabogaan kapastian tangtu anggana moal daekeun main keroyokan. Kukituna sanggeus abruan anggana kaluar ti jero lembur, blesat we ku Arya diudag. Maksudna geus puleud yen anggana deuk diajak patutunggalan pikeun neruskeun hanca ti heula nu can puguh kumaha bule hideungna. Kanca dangu, lamun seug dilenyepan bener-bener sanyana mah antara Arya jeung anggana teh pasualanana pangna mumusuhan teh teu pati daria. Hartina ngan ukur dilantarankeun ku soal nu beunang disebutkeun kacida cetekna. Hal ieu teh ku Arya sorangan oge memang karasa nya kitu pisan. Lantaranana teh teu sapira beunang disebutkeun ku rasa mukahaan dumeh manehanana babarengan jeung saduloh. Heug bae kabaud pipilueun. Jadi jejeroanana mah Arya teh geus ngarumasakeun salah sorangan. Tapi nyaeta hayoh make ngabogaan hate panasaran. Dumeh waktu patelak teh anggana teh karasana kacida beratna. Tah nyarasa ieu pisan anu terus-terusan ngaganjal dina hatena. Arya jadi ngabogaan pikiran hayang deui ngajajal pangabisa anggana nepi ka jucungna pisan. Majarkeun teh itung-itung neangan pangalaman. Malah saterusna make teretet boga pikiran mun bener-bener nyata anggana teh tingkat pangabisana aya di saluhureun manehanana. Teu naon upama anggana terus di guru elmuna.
Kukituna dina engke nyang harapan Sutajaya moal hese-hese teuing. Mangka-mangka kapan geus kanyahoan Sutajaya teh geus tangtu bakal aya nu ngabantu nu tingkat pangabisana teu bisa dianggap remeh. Ayeuna sanggeus nadar deui patutunggalan jeung anggana nu ngadua kalian. Ku Arya beuki karasa yen bener-bener nu jadi lawan teh kacida beratna. Gempuran-gempuran manehanana nu memangna geus cukup dibalitungkeun teh pikeun ngahanca sasaran. Hasilna mah nihil. Hiji oge taya nu bisa asup digagalkeun mutlak ku nu jadi lawana. Mangka-mangka dina nyang hareupanana teh anggana mah ngan ukurna kisan wungkul nyingkahan panarajang lawan ku gerakan sirna bobot. Tapi pikeun nu narempokeun teu bodo matak nimbulkeun hate gegebegan oge. Mangpaurkeun ku nasib anggana nu harita tacan aya gerakan pikeun males narajang. Kukituna geus bisa diukur kumaha kahebatan gempuran-gempuran Arya harita. Eta we sorana oge nepi kating caruit melah angin. Kurang-kurang ngabogaan teneung mah. Sakur nuker nyaksian teh matak ngayak-yak tebu puguh mangpaurkeun bener-bener. Dina hiji kasempetan nu kacida hadena beureup Arya geus ngadius deui ngagempurkeun jurusna nu dingaranan Runcang Jagat. Salah sahiji jurus simpenan nu memang jadi andalanana. Beunang disebutkeun langka digunakeun ari teu perlu teuing mah. Tapi tumrapna ka anggana kalah ka ngasongkeun dadana. Sakali ieu mah manehna teu ngagunakeun gerakan sirna bobot, tapi ngagentak museurkeun tanaga batina dina gerakan watu gunung. Pikeun adah gempuran lawan nu geus bisa dikira-kirakeun lain deui hebatna. Yuk, tuh. Perep Arya keuna negel pisan kana dada anggana. Nu tumrapna ka Arya nepi ka ngajol ka tukang. Sedengkeun anggana mah tetep we ngajaga di tempatna. Kukituna geus bisa dipastikeun gempuran lawan nu sakitu hebatna teh ku anggana geus bisa diungkulan sagemlengna. Tumrapna ka Arya lain deui ngaranjugna. Tapi najan kitu ari wawanen mah saeutik oge tacan suda. Harita keneh oge ngagentak manehna nyebrutkeun deui panggempurna perep kencana. Anggana ngagentak ngagilek nyerong ka beulah katuhu. Bari langsung narik suku kencana ka tukang anu dibarengan gerak leungeun katuhu diheumbatkeun deuk ngagampleng kana punuk. Sedengkeun leungeun kencana geus digerakkeun pikeun nyerek pigelang leungeun Arya. Prokaya tumrapna ka Arya rikat naker narik deui leungeunna sarta langsung kumanehna ditakiskeun kana leungeun katu anggana. Nu deuk ngagampleng kana punukna. Bareng jeung eta rikat Arya ngagilek nyerong ka beulah kenca. Bari heat leungeun katuhuna mata duk duk. Leungeun anggana anu deuk ngagampleng punuk jeung nu deuk nyerek pigelang teh sakaligus geus bisa digagalkeun. Masing-masing dihanca pigelangna. Bareng jeung eta rikat Arya nejehkeun dampasu katuhuna deuk ngahanca ka kemplong. Tapi anggana teu cileureun ngagentak manehna geser ka beulah kenca. Bari jeung ngagerakeun dua leungeunna. Heat cedak. Cecekolan Arya geus teu bisa disalametkeun deui. Beunang dihanca ku gerakan pisang punggal. Bareng jeung eta hiu duk barep kenca anggana nyayang kana palipisan. Daek teu daek kapaksa Arya kudu ngagerung. Hulu asa remuk bari jeung sukuna kekerepengan asa pegat babajegna. Tapi sanajan kitu ari hojahna mah tacan suda. Harita keneh oge sabrut we manehna males narajang ngagempurkeun jurusna nu tumrapna ka anggana ngagentak ngagunakeun pasangan serong. Srong sugatuhuna asup bareng jeung su kencana ditarik ka gigir. Kadudukanana jadi sajajar. Lol perep Arya nyampeuk. Duh disampakeun gerakan pisang punggal. Digunting palebah pigeulangna pisan. Bareng jeung eta sakilat nager anggana ngangsrod ngabarengan nyebrutna dua perep ngagunakeun jurus kembar. Cebrot geus teu bisa diingkahan deui. Dada Arya ditemrag satekerna. Koleam
Blak bae Arya ngabebengkang. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.